Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, di Kangjeng ke urang maut, setelah maut urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener tengah lawan. Bener ente. Tekan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar. Ya Kangjeng, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Sayyidina Umar.